Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring pun Egi Praja Septian di nararaga resep diajar bahasa Sunda. Simkuring bade ngalengkepan dina materi kamari ngeunaan biantara. Dina biantara teh aya sawatara hal anu kedah diperhatikeun atawa diperhatoskeun. Anu kahiji nyaeta ngeunaan lamun urang nalika biantara teh ulah gemper. Jadi ulang lamun nalika biantara teh ulah gemper, misalnya keur biantara teh ngaderek dek kumaha ieu kesang badag, kesang lembut kitu teh meuni wah teu palarubu rasa. Biasa wae urang rileks nalika biantara. Jadi tong gemper, jadi kan lamun gemper mah misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gemper. Anu kahiji eta ulah gemper nalika biantara. Anu kadua nyaeta urang teh sorana kedah bedas. Urang kedah diperhatikeun sorana kedah bedas. Jadi sora ulah nepikeun ka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong naon eta teu ngarti. Pararubuh cenah Assalamualaikum pamirsa tepangkeun sih. Ulah nepikeun ka kitu eta teu jelas teu bedas sorana. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparipurang kanikmatan. Gitu. Jadi kedah sorana kedah bedas. Dan ternyata aya artikulasi oge. Artikulasi kedah jelas artikulasi. Kumaha artikulasi teh no? Misal a, i, u, e, o dina vokal aya huruf vokal. Jelas. Beda aja. Jelas. Kamari. Patepang. Eta kedah jelas artikulasina. Jadi entong yeuna artikulasina teu jelas. Teu jelas a i u e o na. Da diajar ti a i u e o jeung misalnya Kang Ilham. Misalnya Kang Ilham teh a i u e o Kang Ilham nuju bedakeun nu pake curek misalnya Kang Ilham nuju terus ngaheujeun beres ngaheujeun terus ngemplong Kang Ilham teh misalnya teh kumaha ngemplongna bari teu teh nu eta tulisanana jeung u kayak orang eta ngeunaan artikulasi kayak orang bahas deui eta ayeuna urang lebetkan katilu nyaeta aya gaya atawa togo. Di urang ulah kieu wae. Hei, para pemuda bangsa Indonesia, ayo urang perjuangkeun bangsa Indonesia ke arah anu langkung sae deui. Eta aya gerak tubuh. Didinya teu. Ieu, hei, para pemuda bangsa Indonesia. Ulah nepikeun kitu, tapi urang kedah aya gestur gerak tubuhna. Nyaeta nu kaopat urang kedah nyiapkeun bahan. Ulah nepikeun ka urang nalika di panggung atawa di payun urang siapkeun bahan atawa teu nyaho naon anu urang bade diomongkeun. Ujug-ujug datang ka hareup, dihareup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bade naon nya urang teh dihareup. Urang kedah nyiapkeun pikeun naon pangawaruh urang, pengetahuan urang. Wawasan urang kedah luas. Kedah seueur maca buku, aya nama internet, tinggal dibuka internet, wawasan orang kedah luas. Nah gitu kedah mersiapkeun heula bahan atau materi. Anu kalima orang kedah marhatoskeun karena waktu biantara. Dina waktu biantara, misalnya biantarana pungi batur teh keur memejana tararudu. Bawa we kana aya heureuina. Jadi ulah serius-serius teuing, misalnya teh aya heureuina sakedik supaya batur teh tunduh bisa tatarunan pantun misalnya atau sindiran dan kena diperhatos tidak tahu deh
kayak gitu nya. Sakitu wae anu biasa pikeun kuring sok kapihatur. Hapunten bilih aya kalepatan kirang langkungna dina teunteup seureungna kirang merenang kana mana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.